tunda lampah eta Duh, ya ini. kacarios ieu Bima Rakana Arjuna kengeng laporan tina kula Sadewa. Duh, ya ini. Cenah Arjuna mah henteu mulih ka Amarta ti sok kalima teh bade langsung guguru ilmu. Nyaeta guguru ilmu ka nagara awu-awu langit. Beres. Bima barang ngadangu laporan tina kula Sadewa. Yen Bima apaleun yen eta raja teh raja murka, raja biadab. Beres. Jadi Bima teu satuju lamun Arjuna guguru ilmu. Yakin kena bakal nyebarkeun ilmu jurig di negara Amarta. Wah, tangtos. Kukituna Bima lumampah. Maksud bade ngajemput Arjuna. Ya ini. Nawiskeun teu satuju lamun Arjuna rek guguru ilmu. Maklum jelema jangkung gede Duh, alumampah di satengahing marga mandeg. Kasumanap kasumadang kaparung ka ujung jaya sumanghep kurang basoa wanita arum korban jiwa. Ungguh kahungan budi ageman jami utami Nasti selamat diri no ayah nunyi sakuni mangkade kamangan kuning mangkade mun urang iling wiwitan tang tama kamayan mun lepas lidang dosan sangkan jantan sauyun sangkan jantan sauyun tarabihan ka awon sing luyu sakniu Hei urang awu-awu langit. duh. Naon. Maaf kaula rek abus ka nagara. Lain dek ngaganggu urang awu-awu langit. Tapi rek nyokot adik kaula anu ngaran Arjuna. Sumuhun. Yen teu satuju lamun si Arjuna guguru ilmu. Walah, kanten. Yakin bakal nyebar ilmu jurig di negara aing. Ulah, tangtos. Urang. Urang rodong pangwangunan rempuk hukum sauyunan sangkang kaontal tujuan adil makhluk para harga satus tepang satus kenal Kang Taufik Hidayat duka kawan
bos haji asa hidung panas tos tepang asa tos kenang duka di mana abah diduk duka Kadus oma bangun harja mantap. Urus Pak Haji aya panana deui muhun Kang Taufik Sukawangi aya. urus Pak Haji aya panana deui anu bageut di ditu di Cipayung waktos manggung sasarengan duh padudangan Bapak Deni Bos Kusen aya. Cikibung puncak Cipayung payung-mayung anteng kagandrung di ditu di Cipayung waktos manggung sasarengan duh padudangan neng ade Astrid anu bageut Aya, di Neng Ade. Aya, Ase Astrid. puncak Cipayung payung-mayung anteng gagandrung Pas-pas hujan sore terus inget bae dan rindu ratu hatean sok aya bae pas-pas hujan sore Inggris tesumpi panutan buah hati piraku janji kepancena kanyaan moal kahang ku hujan Bapak Deni Bos Kusen pula. mi asih moal kagemang nulian kapancana mi hemang tumarusna lembutan kapancana mi cinta lahir tumangkaning batin pusing rumsing teu dihiding ngabela katina rasa tersangka geuning tersangka ese capek teka pake Bapak Dalam Agus Batu Jajar hariwan aya. saya kamelan ingin meh rek paanggang tungtungan abdi teh bingung melang teh kieu rasana
putra kang lumampa mandeg satengahing marga satengahing marga Bima lumampa mandeg satengahing marga Doh, iya inggih. nyaeta bade lebet ka nagara awu-awu langit maksad bade nyanak Arjuna Leres. kalayan teu satuju lamun Arjuna rek guguru ilmu ka eta raja Iya inggih. ngan bika orangnya si jenet Walah kantenan kula. tek ngaguru ilmu ka jurig Nya guguru kaririwa beri nagara. engkena nagara Amarta bakal asup pangaruh jurig Doh tangtos. sedangkan di negara Amarta ngabogaan lambang kagungan negara Eta ulan. yen ilmu anu kudu diudag teh diantarana ilmu kapangeranan ilmu kamanusiaan Leres. Gaya supaya hirup bener-bener cicing dina kesatuan jeung persatuan sumuhun. ditetapkeun di mana naon aya kajadian naon-naon kudu musyawarah nu mupakat Leres. Eta malah keadilan keur sararea doh saperti panon poe kumaha kulan. nyaangan ka makhlukna teu kanu goreng teu kanu hade Leres. disarwakeun kacaangan soal ajab eta mah kalakuan pribadi na sewang-sewang Sumuhun. Eta ulan. sabab pangeran moal nyiksa anu bakal nyiksa ka diri teh lintang ti kalakuan sorangan kari-kari ayeuna rek guguru ka jurig anu sifat-sifatna jurig teh teu percaya kanu kawasa Walah mawa karep sorangan bedegong mun tangul sombong sombong kantenan. murugul mung diajak hade Teu cocok. matak teu satuju bakal patongong-tongong jeung budaya-budaya anu aya di negara Amarta. Hei, urang awu-awu langit. Kaula moal ngaganggu araranjeun, pek da keur anjeun. Hak anjeun tama. Hak anjeun. Hak kaula keur kaula. Agama anjeun keur anjeun, agama kaula keur kaula. Sumuhun. Sewang-sewangan we kulan ah. Kulang agama. Tapi lamun anjeun ngaganggu ka aing, ngaganggu ka Amarta dina harti dituar ku aing. Wah. Leres. Leres. Arjuna anu langkung ti heula ningali ka Bima. Gusti Senopati kaula wayahna anjeun menyumput. Itu teh lanceuk kaula keur ngajanteng di satengahing marga. Oh. Sae. Kang Rai Arjuna. Sa Rai Kang. Ieu si jenet. Alaresan kulan. Net. Kaula ka dieu. Datanera ngademan ieu pakulingan pakulingan datanera ngademan ieu pakulingan
Genera ingkang sampun prapta Genera sampun prapta Kebeneran Eta ku kalaresan Blay. dek disusul tadina di mana bieu Rayi teh wangsul ti nagara awu-awu langit geus naon bade guguru ilmu ka saha ka eta raja awu-awu langit jeung saha ka itu sareng Kangjeng Rama Guru Kang jeung si guru laras dijajar sokalima tepino kumaha kaleresan Rayi teh parantos ditampi jadi siswa anjeunna aing dek nanyakeun dek guru ilmu naon ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan teterak dipanah teterak dikadek pokona sakti we eta nu diguruan ku Rayi demi ngajaga nagara demi ngajaga kasalamatan negara teu mungkin kumaha lamun ngudag kana ilmu kapangeranan lamun ngudag ilmu kamanusaan lain guguru ilmu teterak dikadek tapi usahakeun neangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek eta ilmu kamanusaan teh Ilmu kasalamatan we urang. lain neangan ilmu teterak dibedieu tapi neangan ilmu usahakeun supaya eueuh nu ngabedieu eta ilmu manusia eta hak manusia nyaeta carana sopan santun ramah tamah DP handap asor landung kandungan lair aisan saling pikanyaa saling asah saling asuh saling asih eta jelema nu kitu moal aya nu ngadek tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat dikadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa bakal loba nu nyoba bakal nambah nafsu kaituna sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada masing-masing aing baheula geus neangan ilmu kasucian nyaeta dina lalampahan Bima Suci neangan tirta kusuma tirta kamandalu neangan tirta pawitra hartina cai suci nepi ka ansrub ke tengah lautan nepi ka aing pangih jeung diri sorangan aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan di tengah laut disaksian ku naga yen netelakeun dina diri urang teh tanda-tanda keagunganana yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga hirupna di alam dunya ngan ukur jadi media ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti teh dina tungtungna manusia eueuh sakti nu teu sakti raja rakyat kabeh tungtungna paeh tungtungna balik ka asal bakal aya balitungan manusia lamun ieu naon-naon di alam dunya net cing inget net
Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Leres. Gedekeun kahadean. Lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa. Pokona mah akang ulah dek ngahalang-halang kana maksud kaula. Kaula keukeuh dek guguru ilmu ulah. Malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh. Tah eta akibatna guru ka jurig deh. Maka jeung rek jadi musuh jeung dulur. Sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula. Edan. Si Arjuna kaya wong gendeng. Kacuci otakna sia. Tah ruksakna di negara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis. Teu berdasarkan empiris, teu berdasarkan pengalaman, ngan ukur beja dibejakeun deui. Kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok. Istiqomah nih. Jejeg anseg teu ungut kalinduan teu gedag keanginan. Cicing dina kapangeranan moal saha nu disembah angin Gusti nu kagungan urang. Ulah net. Wani soteh aing nanyeurkeun hukum adil. Wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna. Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna. Syarat naon? Syarat ngelmu. Syaratna ngelmu eta naon? Ya eta kudu tega ngirimkeun bangke jelema menang neuteuk opat. Gendeng sia. Kakara aing ngadengen lagi. Eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Dek leuleumpangan dina bangke sia. Neangan kasenangan bari jeung ngarugikeun batur. Saha nu rek dipaehan teh? Semar Badranaya. Coba. Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula. Aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha? Ngomong sia. Rakyat dek dikorbankeun ku sia. Cing inget memeh jadi pamimpin sia teh menta teh ka rakyat. Rakyat teh nu ngajadikeun sia. Kari-kari aing dek dihianat. Ulah sakali sia ngajalankeun kahirupan di dunia pikeun nyangsarakeun rakyat. Ulah sakali-kali nyieun hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat, tapi sia cing menderita ke rakyat. Ngarti? Nu milih sia teh rakyat teh. Hakikatna raja urang teh rakyat. Lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk. Mikir sia. Tah aing anu geus sumpah. Sanajan nepi ka ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi pikeun kasejahteraan rakyat aing. Ayeuna si Semar teh rakyat aing. Tong boro wujudna, buukna salabar geus jadi tanggung jawab aing. Saha nu ngaganggu rakyat aing eta musuh aing. Lamun kitu carana anjeun kaula bakal jadi musuh. Gede geus dewasa eukeur. Baheula parebut susu ayeuna parebut aturan. Sok hayang nyaho. Sanajan anjeun jangkung gede moal sieuneun keur Arjuna. Edan sia. Ieu pangaruh juri geus abusi.
geus nyerep Jaliara kena awak. geus kasurupan ku jurig sia Doh, leres. lamun kitu carana sok dek nepi ka mana aing dek mertahankeun rakyat aing sia teu dibenerkeun abus ka amarta sabab geus jadi musuh negara musuh rakyat sia sok kurang pada oko pikiran pati Arjuna moal nyingkah moal ngejat satu yang beas buktikeun kurang ngajar ngahalangan karena maksud Arjuna dina harti musuh Arjuna bijilkeun ilmu jurig teh sia Ganggra budal. banyak ilmu jurig lempeuh gitu naon-naon sia geuning guguru ti jurig teh da guguruna ge acan Teh kuna malang saya diheulakeun. wes modar sia Allah aya naon kulaan. aya we gangguan teh Aya we sesekelan teh mah. lanceuk na ngahalangan ngalawan fisik Bima aduh Leres. luar biasa Tanang ludan Panyar talelo Panyiar tali lemawar Arjuna ngapar pusaka wis kena dihimpi nasti para sayang wis kena dihimpi nasti ka sayang modar jika na aing ieu Leres tuang rai teh. mangkaning si Arjuna teh jago temak Wah, tos kasohor kulaan. kasohor muridorna Tuang rai. tara misleuk nemakna Kantenan. tong boron nemak aing anu sagede kieu Sumuhun. newak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan Wah, pas-pas wae kulaan. nyangakeun Doh, gade kulaan. lamun poe ieu kaula kudu paeh dipaehan dulur tapi dek diniatan Maha kulaan. sabab negara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat Leres makanya satkeun kulaan. bakal nyesatkeun ka negara jeung ka rakyat kaula sabab kakuatan negara lain ku gagah sakti mandraguna Doh, kuatna negara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa leres. teu naon aing jadi korban teu naon demi rakyat demi negara Sumuhun. nyangakeun
Kaulah inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Ulat beheung jeung beheungna aya antara, tapi kaulah jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Sumuhun. Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna. Jeung Rahmanna jeung Rohimna. Aing teu ngaboga-boga angin Gusti nu kagunganana. Sumuhun. Tega lara tega pati. Nyangakeun Gusti. Asa ti anjeun balik deui ka anjeun. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya. Caang bulan 14. Teu geuneuh teu maleukmeut. Sakilan kulan. Di dieu beuki yakin. Yakin kumaha kulan? Teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna. Sumuhun. Jeung kersana jeung pangawasana. Jeung ridona. Mata kitu ge mureun aing can ridho kudu paeh poe ieu. Lares. Pegangan sakarawa. Kade Gusti Agung. Terus nemak aing. Kade waspada we kulan. Balangah saeutik cilaka we kulan. Balangah cilak. Wes. Aya naon? Gelo teh papatong deui. Untung sakitu waspada kulan. Rasakeun. Oranyana Bima. Teu sangki tuang raka. Panah-panah kaula eueuh nu mempan hiji oge. Teu aya. Ada. Luar biasa Arjuna tuang raka gagahna. Wah. Banteng Pandawa teh pantes nama. Kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima. Leres. Dina caturangga ge geus eleh. Dasar Itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C. dina salira ge tebih atuh. Balungna panjang itu mah. Kedah kumaha atuh pamikir carana. Keun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula. Urang seredkeun ka leuweung. Ya nuhun pamikir kitu mah. Supaya ulah ngaganggu we ka kaula. Mangga nyuhunkeun bantosanana. Ya siap. Duh. Hei, kadieu maneh. Ya kula. Si Arjuna mawa pasukan siluman. Pasukan Barakasa. Lamun kieu carana sok curig sakti setan kumawasa. Leres. Moal leuwih mulia tibatan manusia. Bahaya. Senadyan si Arjuna bawa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini. Doh. Eta. Tak penting dining gada-gadaku. Duh.
mangsa sakarang Anda akan sakarat. Akan ajal. Datang ajal sama Wawan. Oh, ya Wawan lah. Namanya hajar saja Wawan. Maju. Wawan Barmaya. Woi. Walah anjir tanaga aing eleh. Eleh badak. Maju siap. Woi. Maju. Untung dari babak liga. Modar siap. Woi. Luar biasa. Laras tos ngamuk eta mah moal nu kieu. Kageteun aing. Abdi kaget. Dang tos. Aya kitu di Amarta teh nya. Sugan mah banteng lah we. Paingan si Bima disebut banteng negara. Laras. Sakoleweng bulan jelema. Sakti Mandraguna pun juling apa-apa. Laras. Eta gada dibuntang banting kena kana kai cing dorok-dok. Hebat gadana daek itu ditukeran ku bawang sakinta. Moal ge dipasikeun atuh. Oh. Tapi parendene kitu. Dah magulan. Moal putus asa ayeuna mah rek make ilmu jero sia. Make ilmu lemes. Dek ku jalan lemes. Jalan tarahal mah kiat atuh. Ieu senopati ti nagara awu langit dudu denawa samanea. Doh, ieu inggih. Nyaeta ngagunakeun elmuna di ieu leuweung bakal karungkup-kup kabut anu kandel. Ibun Bajra diondang ku ieu denawa. Matek mantra ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Ieu inggih. Dan neraking ka ngawatek ilmu. Ngawatek ilmu kang linewi. Ilmu kang linewi. Malam tumraping api. Doh, ieu Saci duhing metu sakacaping nyata. leres. Ngadak-ngadak ieu leuweung jadi ceudem. Lami-lami poek margi kabut turun ti luhur. Eta moekan ieu tempat. Poek ieu. Tinggal curug-curug acan. Sampun da dia dalu. Kade atuh Raden. Di mana ye?
Des. Kade gawir. Kade. Kena dicolokan heula kulan. Penasti kersah yang tumamparan. Doh, yeigi. Barang Bima ngalengkah ka hareup. Beres. Samaruk eta teh tinsakeun padahal gawir anu sakitu lungkawing. Bima ti babaranting ragrag kahanap. Doh, Dihanap aya emal. Nyeta ransa. beres. Bima ti gebrus kana letak samet beheung ukay-ukay. Doh, Kitu kaayaanana ku ayana pangaruh poek di ieu tempat. Tulung net. Aing ti gebrus. pamuing. Net. Mika ukay-ukayan. Tulung net. Net. Nah, wake gumujeng. Tiga berus tuh kanu jero Sumuhun kula. kanuju sia. Arjuna kaulanun si Bima tiga berus kene antep. Net. Tulung net. Aing nyebut jenet teh ka saha? Ka kaula. Nah tina Arjuna kana jenet. Biasa tebih. Da biasa nama ka Abdullah nu kejung mah. Margi ngaran kaula teh Janaka. Oh, eta. Benten mah. Ngaran Arjuna teh sajabana ti Arjuna teh Janaka. Leres. Jadi eta teh jenet teh nenehna tina Janaka. Oh, paingana tuh. Tah. Tulung net. Si Bima ngomongna endet-endetan. Aduh. Heeh. Bakat ku eta ngajaroan. Tah. Tulung aku net. Digebrus. Net. Si Bima ngomongna endet-endetan.